Nah, bah, aya tadi teh nepi ka rikipnya bahnya. Nepi ka rikip, cirikip Lembu rikip. nya. Ya. Abi mah hoyong ayeuna aya ngajelaskeun anu sajentilna dina gambar-gambar ieu ya, Bah. Oh iya iya. Nah, ya, Bah, gambar-gambar ieu, Bah. Teh bedil bah ieu. Sok karena tuh kadari Bedil tentara. Tahu dari sujana urang tunjukkeun. Sok. Di bahasa dia. Di dia babananya. Jadi kayak mah ieu mah background unggul teh dia ya awalna mah. Di mana, Ieu Bah? teh Pak Puspa Lubis. Brigade Mortir teh tadi. Ya. Anu ngarebut deui bandera ti musuh na Rangsel. Oh. Tah sanggeus pasrahkeun ka Pak Berarti anu sakti teh ieu nu ngarebut anu ngarebut teh banderanya, Pak. nun. Di Brigade Mortir. Ya, Brigade Mortir. Terus ka dia dipasikeun deui ka ayo Puspa Lubis nu ieu di Panasuhi nya, punten ieu. Di Panasuhi ti Kompi Nasuhi ka ieu Puspa Lubiskeun, ieu teh ngarebut teh ieu. Tah ieu Puspa Lubis teh ka manakeun ieu di apa dilihatkeun deui boga kewajibanana ieu ka Pak Letnan Mung Prahadimulyo. Tapi jika tentara Jepang ya, Bah, Mung pakaianna. Prahadimulyo. Rambut lagi panjang. Iya teh topi. Topi. Nah, iya teh Maaf. Mung Prahadimulyo. Ieu pasikeun nya ka Pak Mung Prahadimulyo. Ieu teh mikir ka manakeun ieu nyalametkeun anak. Ieu bandera ieu teh bapak ieu teh hayang aman, hayang ulah karebut ku musuh. Ieu bandera teh batak Siliwangi. Akhirna mikir-mikir ingat ka Pak Sunahui di Tirikip teh. Didapekeun ka dinya. Nah, dipasrahkeun ku ieu teh. Oh, kepali Ku Pak Mung Prahadimulyo teh bari sieun ieu bari ting caringeus ieu teh tulang cileung. Sok ceun kanyawan ku musuh. Nah barang naon ieu titip ka Sunahui, bari ieu teh barang teu sabaraha katempuanna tapi hargana di mana karebut ku musuh ka Sunahui nyawa gantianana. Waduh. Eta beratna ka Sunahui kan titipan barang ieu teh jimat atau pataka Siliwangi. Berarti ieu nu berjuang ge ngilunya, Pak. Iya, iya tah. Nah, jadi ieu nya disanggupan we sanggup nyawa taruhanana lamun teu salamet rek disalametkeun. Ieu teh rek disalametkeun, dia teh bingung deui sabab aya operasi Walanda geus nepi ka Cilimus ka Indragiri geus reuwas deui bae. Mimitina ieu teh disimpen di imah asa teu aman. Ditunda deui ka kolong gudang reon asa teu aman. Gimana ieu nu laras inget karena kebun kalapa, anak kebun, aya tangka kalapa, ya, kebun kalapa. Tah akhirna dia mah angger gerombolan, tempuran terus bekeun itu. Eta mang apa aya teh di dinya gerombolan? Iya, gerombolan. Ieu teh tempuran di mana-mana, ditonjong di mana-mana. Tah ieu teh simpenna teh dina besek. Terang besek. Anyaman tina awi teh di anyaman. Sokna besek, ieu teh kuninina namina Nini Arwi nu yudorkeun teh. Anu naikeunana ieu Kepala Pemuda sanes Bapak Suhatma. Oh, nu naikeunna nama. Kepala Pemudana. Pemuda teh Suhatma namina ieu. Nu naikeun teh. Oh, jadi ieu mah katitipan hungkul nu naikeun mah ieu nya, Bang. Ieu katitipanna ieu pang naikeun. Akid bapak mah teu bisa naik nya udah kitu. Ka pagawena, pagawe pan beureum pagawenya kepala dusun teh ieu Kepala Pemuda. Mun ayeuna mah karang tarunana we teh ieu mang naikeun kumaha taikeun. Mereka disimpen dina bumbung awi naruas. Diasupkeun kana ruas sangkan teu kahujanan ditonggengkeun nyimpenna. Talian kana pucuk tangka kalapa ieu. Pucuk di talian ieu teh henteu. Di talian pucuk ditonggengkeun, diserapkeun ye. Nya di talian lah saya ieu mah talian lagi gitunya. Nah bumbung paragi nyadap, Nah ieu di unggah poe dilikan isuk-isuk dilikan bisi kumaha-kumaha. Di belakang mah angger tempuran mah gerombolan teh Walanda teh terus-terusan eureun nya pertempuranana teh rada aman. Asalna teh dari kebon ieu teh kebon sampul. Angger tempuran mah di mana-mana di wilayah urang teh di Jawa Barat khususna terus pertempuran. Dan akhirna kumaha? Akhirna geus 3 bulan dilana disimpen teh kan. Mah di teh aya nu katawan ditembak Walanda mati aya saurang ieu. Jadi perjalanan ieu teh dianggap tentara padahal bangsa sipil di rakyat biasa. Ku Walanda ditembak kita di belakang jalannya lah tanjakan. Meninggal dunia gitu. Meninggal eta
Nu akhirna sanggeus aman geus 3 bulan mari hari teh kadi tanggal 2 Januari tahun 48 dina bulan Maret datang deui Pak anu nitipkeun tadi teh Pak Mung Prahadi Mulyo teh nitipkeun nyadak deui barang anu akhirna naon imbalanana hatur nuhun tos salamet mah ieu jasa Aki Sunahwi iraha-iraha Bapak Sunahwi bakal dikenang. Beda jeung ayeuna mun diberi penghargaan, diberi jarum coklat mulai namanya. Itu hari teh mah berjuang teh mutuh. Nah, atuh ulah disebutkeun jarum coklatna bah. Tuna abi tadi mana jarum coklat? oh nya. Ulah disebutkeun jarum coklat. Abi tambahan deui nya. Ganti deui kitu. Nah, hari teh mah bako bari tah ieu bandirana candak deui geus 3 bulan teh diangkat Indonesia merdeka. Nah, ieu teh Pak aya kalapana kalapana. Nah, ieu tempat kalapana nya. Jadi ieu tah tempat ieu ieu bari. Ah, di dieu. Ieu tangka kalapa di dieu tah. Tangka kalapana barudak. Yang di pas di dieu ieu. Tadi nama di dia tapi kulantaran geus tua dimakan usia tahun 48 teh geus 6 meter jangkungna ratusan tahun tapi ayeuna tah digentos can jadi deui teh eta anakna anak nu eta teh ieu incuna incu kalapa pusaka ieu tah jadi di dieu teh kalapa teh dipelak deui tah ieu incuna tinu eta gitu bisi butuh kenang-kenangan mah bisa kemarlak tah aya Bah eta basa eta teh diserapkeun dina kieu meureunna Bah tah nyata di dinya diserapkeun ditonggengkeun ruasna tah ieu gentosna proses eta tiasa dibaca ieu ayeuna tos teu aya tah kalapana mangga ieu baca kuliter tah ieu tah Cing bah, kalau abi bah, bacanya bah. Di pohon kelapa ini pohon kelapa nah berdatnya Panji Siliwangi nya disembunyikan untuk diselamatkan dari penjajahan Belanda dan gerombolan DI ya DI TII cek si Abah tadi nah pada tahun 1948 oleh Bapak Sunawi almarhum pas gitu itu selamat tuh di dieu nya selamat bendera Siliwangi teh berarti merdeka. Iya Mang Ato ngarti itu tadi dijelaskan. ngarti ngan po ngaranna we eta pangalawana po deui geuning Kacau. nah po deui pokona nya eta Nyaw ya lah benderanya. gitu sakali deui dekat teh atur nuhun bah atur dijelaskeun nya geus sok sanaos teu sadetil-detilna da pengintan anu detil mah Abah meureun tepa itu cariosana turun temurun pengintan gitu nya bah ayeuna tos abi rada terang saalit mah gitu tah jadi sih sana teh kitu manglato-lato ayo baheula urang keur sakola geuning ka teh sok diboboh ka dieu pan hesek acang asup ge are tomat teu meunang Da ayeuna sakali deui ya teh Abahnya ngaturkeun nuhun ka generasi muda kedah terang kana sejarah jangan melupakan sejarah kedah terang perjuangan kolot sakitu matianana berjuang ke kemerdekaan tak ulang kumaha cara geuskeunana nuluikeun perjuangan kolot ulang leha-leha arurin amin bekerja keras kerja cerdas kerja ikhlas merdeka tah perjuangan teh barudak capek tong boro-boro kitu perang lawan Belanda nya bating ke urang bah berarti di dieu aya nu perang teh baheula nya bah aya cong paraktekeun barbarnya cong paraktekeun perang na bae mun baheula teh kumaha gitu cong paraktekeun ke di ditu perang hayang dagang guru capek sih hayang itu perang naon perang guru mah kitu Abah curhan nuhun Abah teu jelaskeun ya sing salamet bae sing sukses sadayana nya selamat sadayana amin bila kekirangan hapunten we hapunten ya Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam. Ya hei kadeu lah tadi teh dijemput aing teh dianterkeun sama sok kenal deung ieu apa mah lan udeung ieu aing keun nya Pak nah ari hayang-hayang teh ngajapkeun yuk Abah atuh Abah Nawangan di lingkung gunung nyawang bagja pangharepan ditatar galung pangakuan panawangan nenden rasa
Kan tadi si Abah teh nya. Aya bedil cenah tentara Belanda teh jeung tentara urang gitu nya. Nya. Praktekeun. Bener. Jong perang. Ini jong perang. Acan. Ambeh juga tentara orang tepal mainnya kieu ganteng kieu. Yo, aya nama kieu bae Mang Lato-lato, aya namanya urang make heula. Atuh ambeh jadi tentara. Aya arena aya. Nukakeun Ya. Bo. Cong. Be kali cok telan. Pangwelankeun be ka dieu. Ya anak aing mah ulangnya. Nah, Sok. Itu mah main sok. bis. Pelan. Celan. Ah kurang. Kurang banyak. Kurang eta teh minyak berangkat. Kurang jang kurang. Tah, kurang. Tah, gitu. Oh, juga tentara. Tah. Tentara ieu. Serahan deui. Juga tentara. Wah, siapa? Letnan. 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 Acan. Terus kurang loba. Cicing. Kurang loba. Yo di luhur lah. Cicing. Acan. Kurang pantah. Eta acan kabikeul lah. Baduy mahantu. Urang mahantu. Acan. Ya mah acan. Guys. Nah, sip. Halus. Nengis. Nyumput ya, Aing kemana ya? Aing kemana nya? Aing kan ditu lah, Hah? Aing kemana ya? Aing kan ditu. Bingung. Aing kemana? Ke apa? Nyebut di mana? Lah, aing mah nyebut di mana? Itu tadi tuh. Lah, jangan nyebut. Lah, parah ieu mah. Tiarap ya. Wah, ya. Tiarah. Nembak bah. Dor. Walah aing ketembak we. Ketembak gimana? Aduh. Ketembak. Nah, oi. Wah, itu tuh, oi. Cing. Hei. Oh, nah, gondrong sama juga Belanda. Yo, kobra. Kayak aduh sama. Aduh. Sudah teh kobra aing. Bedil. Aduh, ini bedil poe. Bedil. Aduh. Eta. Ih, semua cok tak kobra dah. Ayo, berenang oi. Aduh. Mana yuk kopea? Ya aing teh jadi ekspedi naon? Pan jadi tim medis urang teh Tim gitu. medis naon? Iya peranti menyembuhkan Menyembuhkan naon? cinta. Banget. Lada. Aduh bau deh. Bau ah. Ya cong kaum heula tuh bisa aya nu ieu anu cedera cong ka ditu. Kela itu heula kela cicing. Acan. Tuh aya nu labu deui itu aya nu labu. Tuh labu. Heula itu. Nambahan deui. Ya urang mau ka dia. Moal. Ayo. Kela. Eta nata. Oksigen abel ka ditu. Gimana ya? Oh, nunggu deh. Kecet asik. Mana? Kumaha deh, itu deh. Gimana lah nunggu. Beda sih itu buru. Oh, guys. Hati-hati tutupannya. Nah, nanti ya, minum. Ya. Iya. Cuma dia sudah.
Mana di? Oh, tuh. Kabur. Ya Allah. Oksigen. Nih. Lihat mana dia? Nih, masukin. Ya masukin deh. Kalau baterai nyeri. Ya hiji deh. Guys. Enggak selamat. Guys. Ayo. Mana kabur Guys, ya? beres. Kabur ya. Guys. Cager kan? Cager. Yo. Syukur nembak aing. Bahannya serang nembak.